cai di Walungan Citarum keur menjeunna gede leleb ka sisi pipi kentangkeun kekebonan rahayat. Citarum menjadi sumber kehidupan sakumna makhluk, tempat gumantunna jalma-jalma nyar nafkah keur pangrupa jiwa utawa kehidupanna. Citarum jadi laluat kehidupan, laluat tata kali marga zaman baheula, zaman kerajaan keneh. Hiji-hijina jalan pikeun nempuh jarak anu lega turik anggang melah sabaraha kabupaten jeung kota di Pulau Jawa bagian kulon. Coba kacaturkeun dina babad-babad Tatar Pajajaran, boh babad jeung carita riwayat jalma-jalma baheula anu kungsi ngaliwatan kungsi aya dina kahirupan mangsa harita. Citarum diwangun ku dua kecap, Ci jeung Tarum. Ci nu hartina cai anu jadi sumber kehidupan, Tarum nyaeta hiji tangkal anu warnana saperti kelir nila anu jadi bahan pikeun ngawarnaan kain. Anu zaman harita rajeg jeung minuhan sisi-sisi ieu walungan anu ngabalukarkeun dijadikeunana ngaran ieu walungan anu katelah Cikebari Walungan Citarum. Citarum zaman baheula tangtuna baris beda jeung zaman kiwari. Sosanajan memang sebuah tempat ieu di sisi-sisi dina bantaran walungan teh loba keneh kakayon, loba keneh leuweung-leuweung leudegan. Tapi teu sageledegan zaman baheula. Pitungka ieu sapanjang aliran walungan Citarum di sisi-sisina di sabaraha wewengkon dijadikeun hiji patilasan atau hiji patempatan pikeun ngamukim salah saurang jalma, malah nepikeun dijadikeun hiji tempat pikeun maluruh ilmu pangaruh ngasah pangabisa sangkan diri menjadi sakti. Loba pisan riwayat buah tahayul atau mitos, buah carita-carita anu teu kahar kitu akal ngawarnaan ieu walungan Citarum. Loba pisan nu kacakurkeun dina dongeng-dongeng kolot baheula, diantarna aya Raden Kalung, aya Silayung, jeung sabaraha makhluk mitos atau makhluk tahayul sajena. Itu mohon ieu walungan atawa digirangan ieu wewengkon lawak Citarum ieu nu aya nu katelah Sang Hyang Heuleut, Sang Hyang Poek, Sang Hyang Kenit, jeung Sang Hyang Tikoro. Anu mana eta patepatan teh ngajadikeun simbol, ngajadikeun jeung jadi tetondan ya tempat-tempat di sakuliah atau sepanjang jalur cai Citarum ieu loba wewengkon anu dijadikeun tempat pikeun ngipuk ilmu pangawaruh, pikeun ngasah pangawasa jeung pangabisa ku kolot-kolot zaman baheula.